Tukerin lagi. Atunya. Tukerin kanan lagi. Atuh ah. Yang ciki atuh. Ayo mah, tukerin lagi. Kan itu dari mah. Oh, atuh ayo mah. Mana lah itu coba bagus. Mau kan masuk mang. Wah, harus dihikun karo ciki sih. Ah, gante boka. Kayak lamun aya duit itu dipipir lo mah maji. Oh, atuh ayam di mana? Nah, jadinya di tukang. Langsung weh. Langsung weh. Tegadot, nah. Ayo bawa. Serius tadi. Ayam tuh. Ayam, payung. Eta mah atuh nu batur, kumaha nyarekan. Oh, nu batur. Ayo teh Rana. Rana anak hiji. Baiknya ka dia. Entong atuh bisa di RT-keun. Jangan ka dia geura ieu aya nu ieu. Baba wanian naik ke incu urang. Roksokan. Kan itu balik ah. Tukang roksok rada gelo modalna. Asyun, kasihan asup Pak Ibah. Wah, tuh batur ge boga otak meureun. Mama tuh kan roksokan teh. Ngomong teh ka mana wae mana izin tuh. Dek naon deui tadi? Tukang roksokna. Mama, ibi mah moal daek jadi boga salaki deui geus kapok baheula-baheula ge. Ayo mah baturan orang ngan deui ka belah dieu. Aya teh. Ayo sieun di dieu. Masih. Tumpuk kayak tukang situ di dinya teh. Kayak sok nang sarati ayo mah wajis deui. Ku sarati kitu ku kahaun. Badak bual cina meripik. Itu nak kasih bibi deui yuk. Sia aya keneh hayu kan. Waduh mah. Ini kate ka orang mana? Cimodang. Oh. Kenapa? Pasti mana? Aduh. Ini kuatan.